urang barang pentakna urusan kaduniaan hayang diberi jembar rezeki, ternyata rezeki tetap sempit padahal nggak apa getolna. Kumaha digantikan ku Allah maneh tahun 2020 genep bakal menang kecelakaan gede keluarga anjeun teh ngan kusabab minta hayang bae hayang jembar rezeki paminta jembar rezeki anjeun bukan merek diganti ku anjeun salamet. Jadi anu dina Lauhul Mahfuz aya tulisan maneh bakal cilaka tahun sekian tanggal sekian teh diganti ku kami sabab anjeun minta we rezeki. Jadi mau dipikir rezeki duit mah rek ditukeurkeun kana maneh salamet. Pan diganti kuno halus. Ayeuna urang di Jawa, anjeun diri jelema nyaon jelema, urang minta bukan bonghar. Ngan eta anu di Lauhul Mahfuz maneh bakal cilaka tahun 2020 sakeluarga bakal katindihan ieu. Pamana ieu marah naon? Eta tetep jalan. Maka urang ngadoa mah sok sing getol urusan ijabah entong urang nu ngaturna keur eta mah pangeran nu ngaturna. Engke ku Allah rek digunta-ganti digulak-gilek. Maha udinga kana maslahat nu rupa keur urang. Urang mah tinggal tugas lagi mental yakinkan diri pentak kurang teh maha bunghar maha kawasa mata tong ngaleutikeun ka pangeran nu dipentak urang teh rek mentak teh perasaan teh segede teuing mentak teh sok sieun asa sok sieun teu bisareun sok sieun nganggap pangeran teu mampu tong leutik-leutik aya perang pentak pangeran mah sok nu nyahan nuduhkeun urang teh ngayakinkeun bahwa pangeran teh maha kaya maha kawasa